Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ciri-ciri akhir zaman, ulama tos dipundutan, ilmu agama ngurangan, dunia geus beuki moekan. Masalah beuki nambahan, ahli fikih beuki jarang, nu bodoh beuki wanian, fatwana loba nyasarkeun. Ngahukuman ku sorangan, ladang tina pipikiran, maca tina hadis Quran, tapi tina terjemahan. Atawa nyandak pendapat, kaluar mazhab nu opat, najan bener ti sahabat, cek usul fikih mah lepat. Ngieun hukum ku sorangan, asa bener cek sorangan, bari nyiar katerangan, nu penting siga meneran. Padu aya pendapatna, dina kitab nu gedena, teu make usul fikihna, akhirna sasar fatwana. Zina mazhab Syafi'iyah, dua kaul ulah salah, kaul Qadim Baghdadiyah, kaul Jadid Al-Mishriyah. Ulama nu nyakel mazhab disebat mujtahid mazhab, gelarna katelah ashab, mutaqaddimin tong sasab. Kurun anu salajengna, mujtahid fatwa gelarna, kaya Imam Rafi'ina sareng Imam Nawawina. Di bawah mujtahid fatwa aya nu ahli tarjihna, mutaakhirin kuruna ti 500 hijrahna, kaya Syekh Muhammad Romli sareng Syekh Khatib Syarbini jeung Ibnu Hajar Haitam, murid Syekh Zakaria Ansori. Kitab fikih nu mu'tamad aya opat nu kasebat, kahiji Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar anu nyerat, Mughnil Muhtaj kaduana Syekh Khatib anu gaduhna, tilu Nihayatul Muhtaj Syekh Romli nu kagungana, Fathul Wahhab nu kaopat Syekh Zakaria nu nyerat, Wali Aqtab nu kasebat gelar Mujaddid telepat. Ieu kitab anu opat syarah tina kitab Minhaj Imam Nawawi kasebat, mujtahid fatwa nu kuat. Maka ulama nganjurkeun kitab nu jadi rujukan,
nu dipake ngahukuman nu opat sing telik pisan. Kitu oge mun geus ahli kana alatna geus jeli usul fikihna kataji boga guru nu taliti. Tapi lamun can ahli mah mending pake Safinah sareng Riyadul Badi'ah rada luhurna i'anah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.